Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wargi sadayana anu sami linggih, hormateun simkuring. Sakumaha kauninga ku sadayana. Alhamdulillah calon panganten pameget miwah rombongan parantos sumping ngalet-ngalet teuing. Ngebat-ngebat nyatangkeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. Babasan padika pagawean ngamunangtung kajunjunan. Sing lulus bantuan jeung tumbu buah sirehna. Nada panyaksen acara badai kawitan. Pangiarsa calon panganten pameget miwah rombongan. Jagong tuhur menangunun haturan dijong sumping. Disugeng ing pucu galuh kelurahan ketelasna. Tempat anyar pangharepan sarakan ke kahuripan kulawari. Calon pengantin istri bisi sijalu hanjelu silana honcewang. Sumangga gerahayap calon pengantin pameget miwah rombongan. Tawis penampian tamu tanda kamumet kadedeh. Tawis asih tika kasih tanda tresna kanyaah. Mangga gerak kalungkeun eta mangre tawis karungrung hate perseka kebersihan manah. Haturan dibelijong sumping ka calon pengantin pameget. Tutut gunung keong remak sumangga gerage kali. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin miwah para tamu sadayana, khususna ka calon pengantin pameget miwah rombongan. Bawi raos emutan pribados, pamali mun dilami-lami, tekedah dilila-lila. Nu dianti-anti ti tadi, didago-dago ti bareto, ayeuna parantos nyampak. Sok sanaos sami surti, sami uninga maksudna nanging kanggo nyemponan tindak tanduk tata titi duduga. Peryoga manusia pangesi dunia. Anu parantos dipaparinan manah rasa lisan dina sariling dumadi. Tecekap ku surti sareng tekad mungkul. Namun kedah disarangan ku ucap. Tesae miulan awi, mere cai gesan mandi, mere huhut tina guguran. Namun kedah dibejer beaskeun kembang bolet nu tatala. Para hadirin miwah para tatamu sadayana, acara urang kawitan kulantunan kalam ilahi nu bade dilantunkeun ku Fatimah. Haturkeun nuhun ka Fatimah nu parantos ngatunkeun kumandang kalam ilahi. Mudah-mudahan ageng manfaatna kanggo nu maoskeun khususna. Umumna ka urang sadayana anu sami-sami ngupingkeun. Amin ya robbal alamin. Calon panganten pameget miwah rombongan. Mugi teu janten kakeling lagalih renghat nyaman tahan. Aya naonnya pemaksadan. Numawi jauh-jauh dijug-jug anggang-anggang di teang. Sumangga gerak wakcakeun masing balaka. Sumangga ka pangersa kasepuhan calon panganten pameget dihaturanan kapayun kanggo ngadugikeun labetning kalbu jeroning ati. Para wargi sadayana nembe sami-sami nyakseni garentes kalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pameget miwah rombongan. Lain lantung tambuh laku sanes tunta tanpa senjata. Purwa aya anu dimaksud sejang ngayetkeun janji pasini manjangkeun simpai babarayan sakot retna tina hateun. Sakeser daun satangkal sabungkus bareng jeung bungkusna nyerahkeun panganten pameget sareng cacandakanan. Simkuring saukur dharma teuwasa panjang carita. Kanggo pangwalerna mangga nyenggakeun kanu disepuhkeun ti pihak calon panganten istri. Waktos disayogikeun. Para wargi sadayana bingah amarwata suta bingah kagigiri bingah nutaya papadana. Nugar cadas manggih emas mobok manggih gorowong. Aya jalan komo mentas. Jalan gede sasapuan batu turun kesik naik. Itu purun ieu daek. Laksananya pamaksadan.
Kumagi eta mangga gerak hayap calon panganten pameget miwah cacandakan. Mangga cacandakan hiji didugikeun secara simbolis ku ibu calon panganten pameget ditampi ku ibu calon panganten istri. Nu sanes nama diantaikeun. Mangga calon panganten pameget dicandak kalebet heula kangge didang dosa. Para wargi sadayana niti wanci nu mustari nigang mangsa nu waluya melati ligar naati campaka mangka ngadada koleak sakembaran oceak nigang ugana janji urang pastikeun supaya urang nyatakeun nu diseja mangnyata nedapanya seni tipari wargi sadayana upacara akad nikah jadi kawitan. Mangga candak calon pengantin istri keluar. Sumangga ka pangersa bapak petugas di kantor urusan agama kanggo ngalaksanakeun akad nikah. Alhamdulillah wa syukurillah kalawan ridho Gusti anu maha walas tur nu maha asih. Oge pangdoa ti sadayana akad nikah parantos rengse kalayan lancar. Acara salajengna diteraskeun kana sungkeman. Acara munggaran dugi ka akhir parantos rengsek. Mugi urang sadayana aya dina panangtayungan Gusti Nu Maha Suci. Kukituna kanggo pangantep kahoyong urang sadayana dilajengkeun kana doa. Kangge mimpin ieu doa mangga ka pangersa Bapak Asep dihaturana. Ti pribados salaku pangatur waktos bilih aya basa nu teu sempurna temerenah sareng tata titi undak-unduk basa hapunten anu dikedah. Urang pungkas ieu acara kumaos hamdalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.